eta teh saha nu bade ngahibuk teh mang aya mana anu tigiri harjati lu baik ada kena teuing abana oh bang tuh bang nyipta seni pewayangan kebudayaan kesenian jasana sanes lumayan
Coba. maka jangan hiburan ngarakekeun duduluran. Wilujeng Sukti. Langit sedeng pulau Magelang seni wayang bineka binangkit dalam bintang ke seni bingan dunungan di pasir di silokaning kahirupan rumingka di pawenangan rumingka di pawenangan sadaya kersa pangeran wayang usiku dalam jalma hirupku keresana ibu hajah Nancy jalma hirupku keresana lumayan Pak Haji Sidik samamu baris nyandangan ngajungjung madungan seni pangwari mun urang eling wiwitan tang tumo kamarina Coba. laku sok make aturan segala rejeng ugaran alah Pak Guru anak Pak Ate wajib tidak ayah. di mamet palit di mamet Pak Haji Sidik di pupus eta dia pupus
pipi mama Iya pudi alah aki umaran alba Pemisane Cep Indra Derajat Muga alaya ibu hajan ini Minangka tumapang waris jalana Cepiwan Derajat jalana Allah Ari aki umaran ayana kana papas teh narima tawis jami jang beri beragama alah ibu nunu aya Basuki jalana kasaluyuan Papa Kusman Jamis toga Sapa pahit sama manis Abah kembang sing langgeng dugi kejaga korehanen anak-anak siwi Pak Haji sini nunjuk ada jalan kasaluyuan sapa pahit ibu Nensi anu bager sama manis aduh mae yang manja Pak sing Wawaya langgeng aya dugi kajaga dunungan Allah karehanen anak siwi hariring lumatak nyaring hawa lumatak kuda ampun Pak sairing dalang pepeli rek medar carita Mendra winulan sastra tinuara panjang engawus sinegih kanda purwantara Basa Purwa purwa hartosipun wiwitan Dupitara ara hartosipun kraton kedaton opo iki dalang karaton anu parantos dijadikeun di ieu kemah dipalih kuloneun Tegak Kurusetra ya inggih hempak merbayak sakemah-kemah para raja miwah sajumlah kemah para prajurit anu sasatna icikibung dina perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa sareng Kurawa toh ya inggih diciptakeun kemah-kemah karaton kangge raja-raja anu dina waktos ieu Raja Patalukan Prabu Duryodana Kakasih Prabu Gordapati di nagara Tirtakan sana inggih
Kalayan disarangan kupati nauge sedanten wala dia bala tamtama anu kacakok rupa-rupa harta jeung kakayaan oge inyeuman-inyeuman anu kiwari jangjina dilaksanakeun sanggup mantukeun kana naon rupaha kapriyogaan nagara Astina. Akibat tina kasarakahan jeung kahawekan Prabu Duryodana anu dina waktos ayeuna ngayonan perang Bratayuda perang Jayawinangun sareng Pandawa tina dulur sagetih dulur saturunan nya disebatna Bratayuda. Brata hartina dulur Yuda hartina perang. Seueur prajurit anu masing pati itu makaning perlaya wala dia bala tamtama sami korban patulaya di medan laga. Leres utami anu tararatu mah di dua belah pihak kanana memang parantos seueur anu korban. Leres itu hukumna perang anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu. Anu dina waktu ieu Sang Nalendra bibisik Prabu Gordapati lan Patih Gorda Swisesa oge Senopati Ngalaga parantos siap dina dinten ieu ngayonan perang Bratayuda di Tegal Kurusetra mingpin sajumlah pasukan dina gelar perang anu parantos ditangtos gitu. Leres margi salami ieu sadayana para Kurawa ampir kadeseh ku amukanana Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa. Inggih sadayana sami ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung kengeng tegoran ti Prabu Duryodana kedah kumaha carana pikeun ngancurkeun pihak Pandawa. Nyieun siasat rupa-rupa nyieun kalicikan geus teu ananging saderenge pun ngandika ada hiburan seni suara sorak kenahalan dia ada hiburan hiburan apa seni suara Padaya ngawitan ngipi Tanes lumaya iping teh Ibu Haja pamuhun aya mah pinik kesma
Cikarese Ayah. Abah Suci bersih Suci bersih tempat-tempat varian baik tiada sari Rengkak pola gernyabah kemang Rengkak pola Matak-matak lucu Rendak iga Ganya Pak Haji Sidik Rendak iga Wuh Nuyuh Bapak Ay Bapak bikin kopi Depan syukur ya tadi bikin Tekaku Dapugu Parantos Iya saurnira kan anak panjang sinenggi iya sinenggi sabda tanana panjang sinengih sabda wala bakti dening asih ya tet kang asih ora katara Tinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Sri tinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna sarwa kapuspi temudian nangyang pajeraking sarwarukma rengking manik narawata sang nalendra bibisik Gardapati yaiki lan Garda Wisesa oge Garda Denta salaku Senopati anu aya di kemah palih kulonen Tegak Kurusetra anu kasebat kemah Randua Tangan
bulu kapitu antawis Pandawa sareng Kurawa Itu kayaan. pengawakan jangkung gede Simardada bewose merostaya papadana pasemol nirbang barongan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun ya kadang ingsun Patih lan Senopati anu payus dipiagul kalayan anu dipireus ku Kang Yap kahareup diukna urang pileleyan sabab urang teh ngarepan perang bisi urang aja di pangperangan bisi diparangkeun teu panggih deui Yap ka dieu kahareup diukna kaula nun Sri Paduka dah puputening ati semaheun abdi-abdi sapangeus nagri leres nampi kana pembage kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semua bukti kuanyuk panjenengan Sri Paduka ye nonyi pujastu teh sampean aku terima dening tangan loro kiwa teng simpen pulungi hati pun dehing mas takai atur nuhun dah kalihna ti eta Agung Sun cukup lumur jemaraha pun tenanu diseja tina naon pihak kalepatan bilih kirang tata kirang titi diduga priyoga cologok sareng sajabina mugia Paduka tiasa ngamalu ya saling maklumi atur nuhun kaping 3 tansah diajeng-ajeng naon anu kudu dijalankeun dinten ieu ku abdi Gusti oge abdi-abdi sadaya tunggu banget Senopati Ki Adi kapayun Ki Adi Kapayun kayaknya. nampi nuhun Paduka kana naon rupiah pembage kalayan ngahaturkeun sebrah bakteus ka unyuk panjenengan ya saling maklum diterima pujastu teh sampean aya naon atuh ieu teh sareng kumaha dina waktu ieu da geuning urang teh sadayana dibaeudan kudunungan Gusti Prabu Suyudana Raja Astina teh geuning benu kasadayana para raja anu ngabantoskeun wireh dinten kamari upami di jumlah korban teh seueur ti pihak urang batan pihak Pandawa wow. Katinggal dunungan urang teh nyungcung ya baud kitu kulan kedah kumaha atuh da panginten tos kieu kajadianana nu mawi rai ku hal ieu urang sararea pada mikir gara pikir bolak-balik ku maneh sararea sangkan Prabu Suyudana Raja Astina berag deui ulah tepi ka benu sabab geuning teu ngeunah dibaeudan teh rai alatan poe kamari memang urang teh kadese perang aya budak ngora anu luar biasa pangartina abongkena teng manuteng benyit anak cengceleng anak maraku kuncungan si Arjuna teh luar biasa dinane makeun panah eueuh nu misleuk tepa eta ka anakna anu ngaran si Abimanyu kulantaran pihak Kurawa loba nu korban poe kamari Raja Prabu Suyudana teh yakin benu ai entong bujeng hingga ka urang dalah kolot-kolotna di antara nadorna sang kuning kabeh pokona para pini sepuh di baeudan
pajarkeun teh tanggung jawab pajarkeun teh senah dikamanakeun ilmu panemu jampe pamangke kitu sabenerna harapan dina waktu ayeuna ayo kaulah salaku raja siapkeun tanaga pikiran dina waktu ayeuna pikeun ngaronjatkeun kasumengetan kawani jeung sajamana bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah aji nu kasingkir-singkir talung tik tikiwari kotek tak ti ayeuna